Sampurasun kadulur-dulur sadayana. Mugi urang aya dina ridho rahmat sareng berkahna Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mangka ieu risalah nu kalintang rikasna nyarioskeun manaqibna sultanul aulia huwa imamul ulama sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan aya manfaatna kanu kersangaos sareng anu ngadangukeun kalayan disarengan ku ngagungkeun sareng ngamuliakeun kanu kagungan ieu manaqib sareng muga-muga tambi-tambi kabarokahan. Amin ya Allah. Man kobah kaijin nyarioskeun ngadampalna Kangjeng Nabi kana pundakna Syed Abdul Qadir dicarioskeun ku Syekh Rasyid bin Muhammad Al-Junaidi dina wangian Mi'raj Kangjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyanak buruk ari talapukna eta buruk ngagampur cara bulan hari paku-pakuna cara bentang barang diasongkeun ka Kangjeng Nabi eta buruk teu daekeun cicing timbalan Kangjeng Nabi kunaon buruk nu mantak teu daek cicing nah maneh teh embung ditumpakan ku kaula tuluy eta buruk ngajawab pokna nyawa abdi jadi tetebus kana gamparan Gusti abdi sanes teu purun ditunggangan ku Gusti mung abdi aya panuhunan ka Gusti nya eta dina dinten kiamat nalika Gusti bade lebat ka surga ulah nunggangan anu sanes. Dauhan Rasulullah heug dikabul pamenta maneh hunjukan deui eta buruk muga Gusti kersa nyapengkeun pandangan Gusti kana pundak abdi supaos janten tawis dina dinten kiamat teras pandangan Kangjeng Nabi dicepengkeun kana pundakna buruk kumargi eta buruk kalintang bingahna dugi ka jasadna eta buruk teu cekap pikeun wadarahna kapaksa eta buruk karita keneh ngajangkungan dugi ka 40 hasta tidinya Kangjeng Rasulullah ngadeg sakedap wireh ningali buruk anu sakitu jangkungna tawakuf kana titihan sanes tidinya sumping ruhna Syed Abdul Qadir Jailani teras unjukan Gusti mangga iya pundak abdi titik ku Gusti teras Kangjeng Nabi nitik kana pundakna Gausul Adham Syed Abdul Qadir Jailani teras Gausul Adham ngadeg teras Kangjeng Nabi tunggang kana buruk sareng ngadauh Kangjeng Nabi ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh hari dampal suku maneh eta nincakna kana pundakna sakabeh waliullah. Man kobah kadua nyarioskeun nyaksiannana guru-guru sareng wali-wali kana kaluhuran martabatna Syed Abdul Qadir dicarioskeun dina kitab Raudatun Naziri fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir Jailani dina bab genep di zaman Abi Ali Al Hasan Al Basri dugi kalahirna Syekh Abdul Qadir henteu aya hiji alim anu muruk agama Islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal johirna Syekh Abdul Qadir
sarang eta ulama-ulama pada ngaku kana kawalianana Syekh Abdul Qadir, sarang ulama-ulama nyarioskeun Syekh Abdul Qadir bakal yembarkeun yen dampal sampeanana bakal bakal ngadampalkeun kana pundakna wali-wali sareng wali-wali anu narima eta yembaran. Kajaba hiji wali di negara Aspahan henteu narima kana eta yembaran, kumargi henteu narima eta wali anu sakitu luhungna dilepas tina kawalianana. Jadi Syekh Abdul Qadir teh 300 tahun deui kalahirna parantos masyhur kawalianana. Man qobaka tilu nyarioskeun ruksakna jalma anu nyebut jenengan Syekh Abdul Qadir henteu gaduh wudu. Dicarioskeun dina kitab Kal Jaril Ma'ani dina nembean Syekh Abdul Qadir kenging pangkat kawalian. Anjeunna kabulan ku sifat jalaliyah tegasna sifat kagagahan. Tina margi kitu jenenganna oge kalintang ahengna. Sahingga upami jenenganna disebat henteu kalayan adab nyaeta henteu gaduh wudu, maka pegat beheungna jalma nu nyebut henteu gaduh wudu teh. Saparantos kitu Syekh Abdul Qadir tepang sareng Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, he Abdul Qadir, eta pagawean maneh ulah dipigawe karunya ka jalma-jalma di akhir zaman. Sabab jaga mah pirang-pirang jalma anu nyebut jenengan Allah, jeung ngaran kami oge henteu make adab. Teras eta padamelan ku Syekh Abdul Qadir teh ditilar. Dauhan ulama-ulama pangna eta padamelan ditilar, margi ulama-ulama Baghdad pada ngadereuheusan ka Syekh Abdul Qadir nyuhunkeun supados eta padamelan teh ditilar, margi hawatos ka jalma-jalma. Dauhan Syekh Abdul Qadir, eta teh lain kayang kaula menang timbalan ti Gusti Allah, maneh geus ngagungkeun kana jenengan aing, jadi ngaran maneh oge diagungkeun ku aing. Dauhan sawareh ulama-ulama nu mawi jenenganna kalintang sangatna, anjeunna sok ngadawamkeun ngaos Saipihirjul Yamani karangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mugi manfaat keur urang sararea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.